kumahanya kadang deui bulan puasa deuk kana lebaran deui beh. Kieu deui bae. Aduh, tuh pagawean kieu dah. Kulin kadi-kadi tuh gati duit mah. Nggak ngejual ieu bae kitu nya sempak beus. Mending ulah kitu mending salawatan yang anteng hate. Ih, tapi poho yang nadana naon kumaha teh nya? Ramadan ya. Aduh, aing. Ya jerempling ke mana ya ini? Teman-teman aku pada di mana ya? Cek dulu lah. Sana. Marhaban tiba Ramadan tiba ya Ramadan. Hei, Dan, kau dirinya? Ari dia ka mana he? Sapoe mah aing pemirsa teluk ngadol dia ye. Nempo-nempo geus kieu geus keren kieu ka mana? Deul sabuk deul dong sepatu edan nih. Kaos dulu MSB cenah naon itu singkatanna? Aing teu nyoga. Naon itu singkatanna? Ih, eta dia Dan. Ditanya malah balik nanya. Dong baskom. Oh, nyek nyot kong ka mana? Coba aing ajak ya. Bosen ditade yang di dieu bae. Menurut aing legag-legug kieu lah aing kieu. Lieur teh kan hulug ge. Ya, kadang deui ge. Nek belum puasa pan aing. Kudu ngilikan gawean. Hayu ka mana yuk aing nganter tah. Aing, lamun ngomong jeung dia tak kieu ya. Geus dah ayo. Ih, dia ngomong nek munggan moal ke orang ya. Bahan. Hayu geus ya, aing ya. Ayo Ya ya. heula soran nek ka mana aing nek ngomong heula sadeung we ya. Iya masalah meok TV. Urang melengek kana meok TV. Karena subscribe eta tadi nasa kilo jadi saparapat. Aju tak aing aneh di dinya teh. Kunaon eta bisa nurun drastis deui. Melengek urang eta kadinya. Eta lamun niatnya subscribe itu nya atuh geus cicingkeun ieu meureun di ieu deui mendulang deui. Palong eta. Geus aing geus. Lieur aing. Main Hai, mana kumaha nya karena bulan puasa yang bingung dia. Gawe-gawe naon gitulah. Dia boga pagawean meureun. Pupun orang ge Kang yo teu parugu yo di imah bae urang ge hayang gawe urang ge bulan puasa mah kumaha kitu dong budak teh nya puasa kitu bari ngabuburit urang Lu aing bingung ya. Duit teu boga ya. da urang ngarokok eueuh ieu lek lu gawe karena saha ieu urang Kang bari ngung aman. Oh, aing bingung ieu geus kieu ya. Oh, saya baik heula nya. Heuh yuk Yuk. tertib bae Kang. Kesi. Geus aing mah tadi bolak-balik tekan parugu teh capek aing. Astagfirullahaladzim. Ilu-ilu amat dia aing hari kitu mah. Tadi menjangin ilu aing gatiu sih ieu. Sorangan ngomong naon sih ngomong naon. Coba si Jiji ngomong na ieu mah gurocok ngomong kadi-kadi tuh. Aing. Harus nek balik-balik itu. Urang di dieu bae lah aing. Oh, geus aing nek balikeun ya. Heubel-heubel ngomong jeung dia kieu ya lah. Aing mandi aing. Ari sorangan ka mana? Hah? Aing. Oh, aing tadi tuh deh nek balik lah deh. Naon? Matador. Minta duit mak, jeung geus blak. Baraha? Mintaan duit bae, nya nagara paila, nya bapana can datang, teu beli biasa-biasa acan. Geus mak ulah ngomong kadi-kadi itu. Biraun ieu mak, ih aing dulu budak dulu. Jel kalahan deuh, jel ka girang.
Menyang kieu bae. Ulah kitu kumaha, pugur sapa-sapa ge bisa na molor doang. Ngomong bae ogah merek itulah aing. Aing Nek dibawa ka mana eta permen? Nek dibawa ka mana eta permen? Dan kudu-kudu merek karena kolot nek dibawa tadi geus dibedakeun ulah mau nanaon. Mana ya anak aing sapoe can balik-balik. Iya tangkil nyen pagawean 2 kali bae. Nggak perlu dipilihan, bukan pautihan, bukan rokong. Dela karena minta duit bae mah. Minta duit, Mak. Iya besi jualnya. Ih, dandang sakit gak dijual. Malah menang duit barang sakit mah. Bingung kunaon, Mak. Mak, hari bulan puasa irak itu. Dia anak puasa gitu. Lamun teu salah mah poe Kemis puasana. Oh, hari pandengenan gitu. Poe Kemis gitu eta puasana. Cak mah ge poe Kemis. Mana duit, Mak? Teu boga, mama gak duit. Aing bagus aing. Teh, ngadel si Burhan. Ngadulu. Oh, ngadel di mana, Teh? Dia budek aman itu ngadulu. Ngomong ge arti ngadel mah.